Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 61. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayeuna ieu teh pamirsa kalebat kana kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta Nu Buka Waris, Yayasana Mang Empep. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Kulantaran Mang Empep mah sieun disebut plagiator, sanajan ieu teh ngan ukur dongeng adek disebutkeun we sumberna. Ieu dongeng teh ti Mas Jerehem, sobat medok Mang Empep, anu ceuk batur mah rea sarwana jeung Mang Empep. Pangpangna lebah teu uyahanana. Disebut teu uyahan so teh pedah eta ari ngadongeng, lamun teu jorang sok pikasebeleun. Leheung lamun dongeng aya eusina mah, dongeng kitu teh we dongeng goang. Sakali mangsa Mas Jerehem ngadongeng kieu. Zaman baheula jauh keneh pisan ka zaman nuklir, di hiji kota aya jaksa anu geus koncara kabijaksanaanana. Sakali mangsa ka jaksa teh datang hiji aki-aki anu mangadu, lain rek ngadakwakeun jelema jahat, ieu mah mangadu so teh menta nasehat. Cenah mah lantaran manehna geus ngarasa cueut ka hareup, kabeh raja kayana geus dihibahkeun ka anak-anakna. Tapi aneh, sanggeus raja kaya dihibahkeun teh, anak-anakna jadi tambelar, lurjeun ka kolot. Leheung lamun segjag-jag keneh kuat usaha mah, ieu mah geus ropoh pisan. Kumargi kitu, cek aki-aki teh. Abdi teh kacida sedihna asa teu di aku kolot. Malah sakalioan hayang udud oge nepi ka anjuk hutang. Duka ti mana keur naurna mah. Ayeuna abdi teh bade nadabong bolongan ti juragan. Kumaha pisaeunana? Gampang atuh aki. Urusan sakitu mah keun kege moal burung hasil. Asal aki we nurut kana papatah kaula, sauri jaksa. Mangga ieu mah asal eta we samemeh abdi paeh teh. Hayang diurusanan heula kudu jadi anak. Gancangna carita, aki-aki teh diwurukan ku jaksa, kudu kumaha akalna sangkan anak-anakna jadi nyaraah. Dina jero sabulan mah aki-aki teh ngawayahnakeun maneh bae, hirup sangsara. Sanggeus sabulan aki-aki teh katara mimiti ripuh. Ayeuna mah hudang oge hampir teu kaduga. Ari sarena tara tinggalin ti kendi dibungkus ku lawon bodas. Malah salilana ditendeuna teh dina siraheunana bae. Ka anakna anu kabeneran neang manehna nyorangan, aki-aki teh sok nyarita kieu. Larasaan mah bapa teh moal sakumaha lilana deui ge, bakal dipundut ku nu kagungan. Ari titinggal teh ngan ukur ieu sakieu deui. Ngomongna kitu teh bari nunjuk kana kendi. Tah, ieu mah nu sakieu moal dibagikeun. Arek dibikeun ka maneh sorangan. Lantaran karasa ku bapa ge ngan maneh anu panggetena. Nyaritana kitu teh kaopatanana, atuh ayeuna mah aki-aki teh pada mupujuhkeun ngan sirikna teu unggal usik dilalongokan, dituguran. Malah hayang naon bae oge asal daek nyarita pasti digarugu. Sanggeus ngala ka 3 bulan, aki-aki teh brak gering payah malah nepi ka hanteuna. Anak-anakna nu 4 geus ting purelang bae kana kendi teh. Kakara ge beres ngurebkeun mayit, geus der parasea. Ceuk sararea kendi teh milik manehna lantaran geus dibikeun ku bapana. Lantaran itu ieu teh nu daek ngelehan, kapaksa minta tulung ka panghulu hayang diuruskeun warisan. Ki panghulu bingung, teu bisa mutus ari rek nanyakeun ka jaksa teu wani darada bendeng. Duka naon alatana mah. Ngan cenah mah eta ki panghulu teh geus masyhur sok haripet ku teu teureyeun. Ari jaksa teresepeun kanu kitu teh.
lantaran temanggih akal kapaksa hoream-hoream ge mentabung bolongan ka jaksa. Atuh kieu bae Kang, geusikeun dieu teh bagi opat ngabagieun aku di imah bapana ngarah teu mata ribut malah kudu kasaksian ku pamong desa pikeun ngajaga bisi aya kacurangan keun dieu teh kudu dipeupuskeun bae nu neunggelna kedah akang ku anjeun suri jaksa. Caritana dina waktuna buka waris di imah aki-aki teh geus ngariung anakna pamong desa jeung panghulu kendi diteundeun di tengah imah dibungkus keneh pada ngariung ku sararea. Dina peraturanana geus ditangtukeun bagianana malah pamong desa jeung panghulu bakal menang bagian ki panghulu gegedena. Sanggeus sagala rupa beres kendi teh dicekal ku panghulu tuluy dibikeun kanu cikal. Bar jubah panghulu diamparkeun pikeun nandean nu murag. Sanggeus babacaan ki panghulu ngulangkeun paneungeul heat pro gurubug teh panghulu ngagoak beri meungpeunan beungeut nu ngariung olohok kabeh. Si horeng eusikeun dieu teh koral jeung keusik lemes atuh puguh ki panghulu kapeureupeunnan malah jubah bodas teh pinuh ku keusik lemes meuni jadi kuleuheu. Di jerona aya surat sacewir. Ari barang dibuka teu pira eusina teh ngan sakalimah. Anak nu tambelar ka indung bapa hirupna moal jamuga. Si horeng eta teh kabeh ge pukah ki jaksa palai ngawarah anak-anak nu joledar jeung panghulu nu kadadames ku banda. Kitu cenah ieu pamiarsa judul anu buka waris teh nya. Judul anu saterasna nyaeta Bati Cunihin kintunan ti Bapak T.A. Rahman. Ingat keneh we harita teh malam Kemis kuring jeung Dadang batur sasakola dilanjutan lalajo ka Istana Bintang lantaran filmna rame jeung kakara diputer harita atuh teu wudu nu lalajo teh mani pajejel sakitu geus rek prung oge main nu ngantai mah rea keneh. Sigana mun seug ninggang malam minggu mah pasti moal kabagean karcis. Sangga sesedek jeung seseleke menang oge karcis. Teu wudu kesangan urut ngantai teh ngan rada resep. Bubuhan tukangeun kuring nu ngantai teh mojang. Eta we da unggal antel hariguna kana tonggong. Lenyap hate teh. Teu dilieuk ieu. Da hese usik teh jeung ketah dilieuk mah bisi goreng. Heug we teu betah aya hareupeunana. Ari kitu mah pan endah tah. Tekanyahoan rupana basa keur ngantai keneh kuring ningal mojang di blus hideung kaluhurna bodas sakolepatan katingalna teh lantaran manehna kaburu asup. Ari nu mata kresep teh pundukna eta ku bodas meneh kawas humut. Teu rea carita lantaran film geus mimiti maen malah ceuk itungan kuring mah geus aya kana 7 menitna blus we arasup jeung Dadang. Teu wudu di jero teh rada rarang-rorong da poek. Belah katuhu aya keneh kursi kosong kabeneran 2 deui lantaran karcis teh teu dinomeran atuh teu rea carita gek we dariuk di dinya. Pangangguran ngalieu kagigir. Ya Allah, ari milik geuning nu gigireun teh mojang nu alus pundukna teh teu katara beungeut mah da poek mangkaning dina lalakon keur nyaritakeun kaayaan ti peuting. Ari ceuk rarasaan mah kana kereutanana asa geus wawuh ngan duka di mana da dihantem ge diinget-inget weleh teu kapikir. Caritana dasar adat kakurung ku iga mimiti kuring masang siasat lantaran tangan-tangan kursi teh dipake naleukeum ku manehna kuring oge poporose hayang milu naleukeum lebah dinya. Tel kulit leungeun antel saeutik seak lenyap hate teh. Hasil siasat kahiji. Siasat kadua kuring lalajo teh pura-pura kahalangan terus rada dengdek srek seak kerenyad hate ngalenyap lantaran ayeuna mah tak-tak paantel sawatara sekon. Ari Dadang dasar saguru jeung kuring ningali kitu teh manehna surti tuluy ngaharewos bari pura-pura dareuda hayang dipikarunya ngajak tuker tempat. Ari Cunihinna teh make rek norog tempat ku eskot 5 batang abong-abong kuring teu boga udud teu digugu ieu pendekna kajen teu udud tibatan kudu micen kanikmatan mah
Kabeneran dina lalakon aya nu pikasirieun, kabeh nu lalajo agar-agaran, komo barudak mah ting caruyetna ge mata krawing daun ceuli, ceuk nu rahul mah. Manehna ge seuri leungeunna anu geus 4 kali paantel jeung leungeun kuring dipaksa nutupan bibir, ngarah teu kalepasan seuri meureun. Lah kadalah, ceuk hate, buru-buru kuring masang jiret, sok leungeun diteundeun dina tangan-tangan kursi, disina namprak ramona. Hate mah dagdigdug, nyanggut moal, kulapes, kerewek we ku kuring dicekel, teu diengkekeun deui, karasa leungeunna motah, pura-pura sia ceuk hate. Tapi lantaran boga leungeun nyureng, kapaksa ku kuring dilesotkeun, melu-melu kucing sia ceuk hate. Keun kadua kalina mah moal teu nganyam ramo teh tah. Film sakitu lilana teh ku kuring mah teu pati dipirosea lantaran rame keneh hate kuring anu dagdigdug tutunggulan. Dina kelir geus katara aya tanda-tanda rek istirahat, teu lila film eureun, brai lampu caraang deui. Ku kuring nyemojang teh direret ku juru panon. Nah, ari gebeg teh karasa banget asa eueuh getihan. Si horeng mojang teh guru aljabar anu anyar. Kakarasa poe ngajarna ge. Kuring geuwat ngaleos pura-pura meuli rokok, dituturkeun ku dadang, isukna kontan teu sakola, alasan mah gering. Tamat cenah ieu pamiarsa. Carpon anu judulna Bati Cunihin. Judul saterasna nyaeta Jadi Jurig. Barudak keur anteng ngagambar, kuring mah yang saya dina kursi da jabat ditunduh teh beuteung geus ti tadi ku kuruwukan, tayohna mah kasarean da ngalilir-lilir soteh kageingkeun ku loceng. Acan ari ceng hareup pisan mah lulungu keneh, sanggeus maksakeun beuntak karasa panon teh peurih, atuh kapaksa we peureum deui. Siap, beri hormat, ceuk kepala kelas kuring. Selamat sore Pak, cek barudak mani bareng, kuring ngorejat maksakeun maneh nembalan. Selamat sore, rada tarik. Sanggeus barudak budal kabeh, gek deui diuk dina kursi, tuluy ngumpulkeun buku. Ah, rek dijieun di dieu we ngarasal se, ceuk hate. Babaturan geus sababaraha urang anu ngajak balik, cukup ku dijawab mangga ti payun. Teu lila jol Mang Elon, bujang sakola rek nyosi panto, ku kuring dipentasosina. Tapi kakara getret nulis geus karasa wegah, kesang tiis mimiti keluar lantaran lapar geus meh teu kawawa, atuh digawe teh batal. Ret kana arloji geus tabuh 4:30, gap kana buku, gidig keluar, jepret nyosi panto, tuluy ka tukang bari ngupat ngapit sosi sarenteng. Kasampak dagangan Bilon kari tinggal dadasarna, barudak meakeun, cek kuring ngomong sorangan, tambah lapar menta cai sagelas, hanet keneh pisan. Lapar ngurangan ngan kesang tamah nyorolok kahudang ku cai panas. Ari rek balik heula moal kaburu lantaran kursus mimitina jam 5, mangkaning ti imah ka tempat kursus teh aya kana 20 menitna ku leumpang mah. Leos ka kamar hias, paranti barudak dangdan ari tas olahraga, sok buku diteundeun kana meja leutik, terus nyampeurkeun kaca. Katara dina kaca teh buuk kuleuh hideung, buuk jabrig, geus 2 bulan teu dipolka, teu kabagean duit. Ari matak sebalna teh eta barudak make sok nyebut siga bandit sagala ka guru teh, teu ngaraskeun pisan. Samarukna ari guru teh loba wae duitna meureun, padahal beuti ceurik balilihan dina hate mah. Geur awe indah kos di kota di Sukalaya 3, bayarna 1000 kurang seeutik. Kitu ge asal manggih dahar jeung sare asal ngagoler. Teu ngurung nyeuseuh da kudu kos sorangan eta mah. Kakarasa taun kuring teh pindah ka kota Cisayong, lain ku senang ngan hayang namahan pangarti meungpeung lengoh keneh. Kumis rogok teu didawung, jangwat kawasikat butut, ari panon celong, pipi kemong nonjol tulangna. Ah, pendekna mah rupa kuring teh teu siga jaman kuring keur gagah basa keur sakola keneh. Tapi teu keudeuk ngupahan maneh mah. Rarasaan najan jabrig ge betrek harib-harib Presiden Abraham Lincoln, hampir persis malah, ngan seutak seeutik rea bedana. Pakaian cara kostim laksana mana Yamamoto, sagala bodas. Bedana teh bahana wungkul. Harita kuring make kameja
eskolin merek student ari calana drill bodas kabeh geus dongker wit lantaran geus saminggu teu ngambecai lain kadul nyeuseuh ngan teu boga sabun teu kabeuli hadena boga binamor keur pamaeh bau taun mah bari dangdak dangdek naksir maneh kuring imut sorangan eta kuasa jangkung baheula basa keur meujeuhna sagala pantes ku kabogoh teh disebut lenjang tapi ayeuna mah mun teu nyebut cengkrang atawa langkonyang teh piraku mun dibuka baju da moal salah deui tulang iga teh beunang dibilang ayeuna mah beres nyisiran beungeut diusap ku sapu tangan pamere kabogoh baheula asa diusapan kuno merena we beres dangdan leos indit ka kursus kasampak babaturan geus ngumpul keur diajar breg hujan gede pisan setengah 7 ka kararada-raat ukur miribis kuring balik teh dibonceng ku babaturan nepi ka parapatan jalan Hajet Mustofa jeung jalan Junagara tidinya tuluy muru ka babaturan maksudna moal balik heula rek terus we ka privat les ilmu pasti sabot ngobrol bari ngeureuyeuh nyieun soal breg deui hujan atuh buntu teu bisa indit hadena babaturan boga imah surti sor kulu boled jeung bajigur haneut nah aya surup boled jeung bajigur haneut ras inget ka zaman keur di Cisayong keneh ari ngendong di kota teh sok kadenge nu nawarkeun bajigur haneut kadengen aku kuring mah sada nu gede bujur haneut cenah bubuhan harita teh keur kasengserem ku si Enung urang salawu nu gede bujurna eukeur mah lapar tita tadi nah dateng adagoan dihengkopkeun deui kadawak blem weh wi teh dipake ngajejelan pejit tabu 11 hujan teh kakararaat sadarea pamitan di jalan karasa beuteung rada bunghak saparapat jalan teh da teu eureun-eureun bletuk deui aya nu disada entong ceuk batur cek kuring sorangan ge bau bangke tah kaluarna teh sigana perbawa boled jeung isuk-isuk dengan sangu teh endog asin malah sakali mah make aya anjing ungas ingus kana birit lebah toko meh bae lumpat da sieun lebah jalan pasar wetan aya tukang cikopi jeung emih nu ngarobrol rame keneh da bari ngahareureyan awewe bangor jeung ku jorang deui omonganna teh ngambek mie jeung cikopi atuh beteng teh kasuat deui ari rek jajan heula duit ngan kari salawe deui mangkaning poe Sabtu rek balik ka lembur keur ongkos 2 kali 8 rupiah ari sesana keur meuli bako jeung gambir pikeun eupan ka kolot lebah dinya mun teu salah buang gas teh 3 kali nu ngariung katara marengkek irung ku kuring sorangan ka ambe heos bau bangke iliwir sengit binamor peledos bau hapek buah jurig budak sakola teh anu bieu ngaliwat teh cuk nu saurang sigana sedik mawa buku bajuna bodas jeung malam Jumaah ayeuna teh cek baturna ku kuring teu diwaro lebah jalan kareta api kapaksa kana beca da horem ke keceburan jadi weh beca teh 5 perak ka Sukalaya teu dicatur di jalana anu garek gok mah geus tepi ka deukeut kuburan anu di pagar tembok beca sina eureun nampe ka kuburan imah teh kakara gejut geus breg deui hujan kapaksa kuring iuhan heula dina iuh-iuh saung lawang astana maksud mah rek ngodok duit teu karasa peledak deui bae kaluar bijil tukang beca ungas ingus terus netep ka kuring tayohna katara beungeut kuring sepa jeung jabrig nah ari gorowok teh ngagero tolong joreg tolong aya joreg cenah ngomongna kitu teh bari malikeun beca celak dipancal beri dibose satakarna digerog-gerog ge ku kuring teu ngaliuk-liuk acan untung cek hate bati 5 perak keun we disangka jurig mah tapi kuring hebat jadi muringkak bulu punduk berebat weh lumpat hujanan ngan teu we notogeun maneh atuh lapur ngiuhan sakitu lilana di imah babaturan teh antuk namah rancucut keneh bae jaba direken jurig teh tamat cenah pamiarsa disangka jurig ieu karya Wardaya judul anu saterasna nyaeta pangalaman di Kalimantan ieu yasana Bapak Aeh
O. Hairudin. Sugan teh si buntut kuda. Waktu kuring anyar keneh digawe di Kalimantan Barat, diparentah kudu turni sekalian ngahadiran rapat di hiji tempat. Kulantaran nurek ngayakeun rapat teh kabeh ge patani jeung tempat narada jauh, rapat teh diayakeunana ti peuting atuh kuring jeung babaturan duaan, nu saurang batur sakantor, nu saurang deui panganteur, kapaksa ngendong. Sabada rapat kuno boga imah keur kuring sorangan disadiakeun tempat sare teh dina ranjang, ari babaturan kuring dihandap. Lantaran asa teu ngeunah diistimewakeun kitu, kuring minta supaya sadarea bae ngampar di tengah imah. Ari kuring ti budak oge lamun sare jeung batur teh tara bisa di tengah, nya harita oge milih tempat teh pangsisina. Nurutkeun beja, magar adat di eta daerah teh lamun aya semah nu dihormat sok dibarengan sare ku anak parawan atawa pamajikan nu boga imah. Gancangna bae, waktu kuring ngalirir bet karasa digigireun asa aya nu ngedeng, adak pisan, maneh karasa haneut. Samemeh kuring bentak, suku diusikeun heula jeung leungeun ngarampaan nalaunan. Hayang nyaho nya henteuna aya nu sare digigireun. Sanggeus karampa hate kuring jadi dagdigdug. Ruwas asa teu paruguh jeung ingat kana beja teh. Cek hate. Eueuh, nya geuning parawan teh jangkungna meuni sarua jeung aing. Jeung ieu buukna dicangreudkeun model buntut kuda deui. Nya kuring bentak bari hudang lalaunan, hate ratu hayang nyidikeun rupana. Kabeneran cempor hurung keneh. Berang breh teh kuring jadi ruwas nyaan tibatan tadi. Bedus teh geuning, lain budak parawan. Si horeng anjing mani dua milu hees dina kasur. Nu hiji ditunjangeun, hiji deui nu jabrig deket sirah. Si horeng nu disangka buntut kuda nyimojang teh bener-bener buntut anjing mani gomplok. Da jabrig. Tamat cenah pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.